Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di jeung kaula Udel Kaliwara, tetap nu aya di Kaliwara channel. Oke, bro, urang naik nelusuri ieu tempat anu cek diceritakan ku masyarakat, tempat anu begitu keung ya. Tempat ieu sering aya kejadian anu aneh-aneh. Tapi urang ulah kepercaya, urang teangan mitosna jeung faktana. Ieu tempat bener nyata mitosna atau bener nyata faktana. Ayo urang teangan. Leuweung ieu. Doang leuweung gerokan juga. Ya. Oke bro, iya saya di tengah leuweung, tapi urang neangan jurig kepanggih-panggih, neangan fatwa kepanggih, hakanin acan di dia mah, komo di jurig mah aya mah. Ya urang terus telusuri bae supaya jadi jelas tina lingkungan masyarakat, di hutan bener mitos atau nyata atau fakta. Yuk. Oke, teman-teman kabehan, hijana ieu dina batang awi loba jurigan, tapi urang tacan manggih. Engke urang coba ditelusuri jeung urang ada di geroan saeutik ngarah timbul wujudna. Lamun teu timbul urang usur wujudna, ngarah timbul urang coba urang jajal heula. Hijana ieu nan ieu. Tangan. Oke, dulur kabehan, urang deuleu aya cahaya. Hijana lamun ciriuk awi biasana ieu aya nemun beureum kitu sigana eta jin ieu eta. Oke, teman-teman kabehan, tadi geus di deuleu aya cahaya beureum nya, siga baju sigana irieun eta. Tapi kurang kuari ditempo eueuh tuh. Teuing lampu eta naon eta jimat apana eta. Anu pasti eta ayana alam gaibnya. Berarti urang kudu waspada, kudu nyaho ke alam gaib. Tapi urang ulah sampai di dieu, urang terus telusuri. Sugan bae engke lamun bener eta batu jimat, kacokot ku uing lah. Yuk.
penelusuran kabeh kurang geus pupulimpiran neangan cuman teu aya hasil, tapi orang terus ieu simak jeung urang neangan tadi anu cahaya beureum nembongan, coba urang neangan deui sugan panggih jeung eta urang hayang nyaho naon maksudna jeung naon bentukna. Yuk. Tuh, aya di tuh, aya di. Coba di dulu kamera. Aya di tuh. Astagfirullahaladzim, bener nyata sama. Astagfirullahaladzim, iki kan. Coba, yuk. Astagfirullahaladzim. Jimat mah, biasa sok orai ta, awas. Awas beureum kitu mah orai ta. Orai ieu mah. Ya, orai peduli. Astagfirullahaladzim, coba dulu tuh, beureum tuh. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah nih keluar kebon ya, keluar leuweung guys. Lah jauh-jauh ke lembur ya bang, senahan datang ke belah dia ya. Aneh kayak dibentuk tau katanya. Bukan baik tak jurik penuturkannya. Tuh, tangkalan ya. Tangkal menteng bro. Lumayan ya. Boga saya. Iya lain boga orangnya, lain boga batur. Ya orang ngabejaan. Geus neule kelempangan jauh manginuki ala bae soalnya iya lain boga urang, lain boga batur. Iya tapi na bogana boga nu boga kebon ting ala bae lain boga batur ieu mah lain boga urang boga nu boga kebon ingatkeun tah boga nu boga kebon ya guys urang tinggal maju anu kieu ya lah amis biasa euy tapi ya lain boga ieu ala bae lah kanggo naik mah bisa ya orai deui tadi. Oke, babaturan geus jujurusutan lempang ka jero leuweung kurang ngaso di dieu bari ngadahar ieu ya lamun hayang meuli ka imah nya ngeunah heuy hayang teu ngeunah dia melolong tuh bohong ngeunah agehan Kang. Oke bro, hampura keur tadi dina penelusuran leuweung Berotan laina sieun tapi keung ngaran-ngaran sorangan bisa dicaplok orai tadi. Kang menteng hayang Kang. Oke, Ulah sorangan bae. babaturan kabeh ulah poho di like, di share, di copy and subrek. Lamun ndek menteng dongkap kerompoknya sekilo 5.000. Oke, kita makan menteng dulu. Yuk.